sasmitan jadi bubuka nu bakal jadi catur buah kembangna carita caritana dina pagelaran wayang purwa wayang musiku dalang nu musikeun wayang anu dipimpin dengan ku silip sindir di halangan ku siloka sareng sasmita dirimunan ku simul bareng zaman ayunan waya patula patali sareng kewajiban manusia di alam dunia wireh manusia diwajibkeun pikeun tapakur tadakur sinar ngantasa kacarios di kasatrian madukara anu karek kabana sabun ku nagara Amarta pusir dayeuh Indra Prahasta anu janten papayung agung di madukara kasebat jenenganana satria panengah Pandawa Arjuna kalayan dipayunan ku panakawan Satria Semara Badranaya Sajinga Sapala Putra Sauran Mira Tanhana sining sabda uning sabda uning miratana panjang sininggi sabda uning ulun layu kayak kalabakti niratin ningasih yadini asih wong asih orang ketara orang pagelaran wayang purwa wayang minangka urangna dalang minangka Gustina antara bener jeung salah nu bener bakal nasalamet nu salah bakal cilaka papasangan anu dua papahagon kolot bageula eta seni ban sejati wayang ati ngadang
dewa umar pakon pawentona di kusuma mulet dari kapan dewa lirat trilokalan batu lirat keris mancing warangka sekar wijaya kusuma wijaya kusuma nitik kana wancian bade pancaka kinu dipamrihatiuna mangsana nu bade muka riwayat anu dipalar amanna juluk kana waktu anu bade nyuksruk sautina galuwaur dipalar makmurana Sarios tika satrian madukara satria panengah pandawa arjuna nu parantos di payunan usmar badranaya sapala putra kalayan tacan wantun sumanggem sadracan dibuka warajuna pasemun bagat watri kasang pangarulaan di Pati Arjuna lami-lami nganti kalau legedawis manis mekaten pengambikai pun kedaling isah kakang semaraka kiasem sore kisangu berunta kapayun kang kapayun cina kakang sangu goreng siap teh can aca sangu berunta lain sangu goreng sangu berunta atuh namanya ararane bapak mengeran teh beda di batur mahiwal alias telumrah kumaha heuh aya ngaran atuh cing atuh Pak cing lumrah di batur cing parok jeung umum gimana naon sang burunta kiasem sore sing Yunda atuh cing bapak cing Yunda da bapak teh urang Sunda rumah sa bapak urang Sunda heueuh rumah sa tan mata ngaran oge cing Yunda contoh ku model bapak lurah pada asih waita da urang Sunda ngaran oge Nyunda model calon bupati Bapak Dedi J Nyunda da ngaran urang Sunda rumah saeur mantap rek niat oge babak ti kalemah cai nek sepak lagakan nagara jeung bangsana demi ngawujudkeun subang eta teh ngaran Sunda Bapak Dedi teh Bapak Camat urang Sunda. Bapak Camat urang Sunda. Urang mana? Model Atam, Atim, Dayak, Dede, Dayak, Asep, Ujang, loba. Teh tangaran Sunda ieu mah naon kiasem sore kisang berunta sakalian asa kawak jeung sangu gaaleun. Kebina-bina teh geus teh. Usilan teh sia. Eta teh ngaran geus tidituna menangap buru-buru bodas ya. Da ieu mah udah disirikeun budak ayeuna mah. Aran bawana eta teh. Nya disirikeun kumaha sia teh? Heuh pake moyokan tong boro-boro ku batur pan ku abdi oge dipoyokan. Namun ngaran kiasem sore kisang berunta di Mararodel deui. Naon cenah Kang Semar anteun kenok. Kapayun heula Kang. Atuh aya anak papa benar aku anak jarum sapotong diangge ngajarumat jagat angin kelor wareo sorapi lomba para maju ku barat kang pinutra siti pentaraya
saya pada nyangakeun puja pangestu ditarima kang semua atuh kalina perkawis eta kumaha kang bok pilih aya kalepatan ti luhur saujung rambut ti anak saya pas nampal lagung cukup luput jemara punten bekat tidak ayana kurang si hampura atuh sumangga badaya kersati di malanaon ngangkir cisimati ruas mudaya papadana diangkir sanes wanci dionang sanes bangsa tanpa mati anggarana aya naon pangaulaan ayana kayana marana keulakan soal kapentingan oge kaperluan kaula urang tuna soal kasalahan sumuhun dabongan urang teh bener wae lain malaikat salah wae lain setan manusia teu cicing dina hiji martabat naon ulah martabat naon sia teh kapan martabat mah aya dua rupa hiji martabak telur kedua martabak manis kan udah hareun wae akang lain martabak teh martabak sebenarnya martabak dari karena kahakan sia teh tapi dari itu naon cenah kahan endeg gelok ieu dasar atuh kedengean eta kan teu cicing dina hiji martabat kumaha para ular nya kapan saliring-liring dumadi sarengkak sapari pola manusami mabana papasten dua nu bisa dising kahantur tadi singlar kurang sararea oh gede gitu diantawisna mun geus bener kapan sok tara salah geus salah sok hese ka bener ngan ulah sote manusia ngaku hirup geus asa pangbenerna lain nganung harti hirup geus bener tapi can nyorang lampah salah sumuhun sabalikna ulah salilana ngaku hirup geus salah ngungkul sabab lain nganung harti hirup geus salah tapi can ngalaman kana bener tekapi damel umawi dina larasani soal kasalahan tomboroti sampean adalah ti kaula ge eueuh bedana malahan manusia diwajibkeun silih hampura jeung sasamana lain mengukur ngadaguan sataun sakali dilating waktuna lamun bisa mah didinya amprok didinya urang silih hampura malah mandar muka lawang tobat sugang sigeung we ka kolot teh ai bapak kasurupan teh ge ai kitu pangaulaan ngahampura kana kasalahan ai bapak jolcel teu salah canon seserian cacara katangan pangareuwas teh masuk kasurupannya sok usilan sia teh dewek teh ngarasa bangga dunungan teh geuning geus sadar kana kasalahan malahan narima mantap ngucapkeun ngahampura jeung menta dihampura eta teh bahasa anu leuwih hade tur alus tak kitu ulah ngantekan wae atuh Kang ya Kang Wadai jadi urang teh geus rumasa ngarasa tu barima kana kasalahan sia teh lain kalau nyigeungan kolot sia teh oh menawi teh naon teh tak kitu Kang lumawi dina waktu sayeuna urang silih hapunten Kang Semar teu kapino damel astra jinga abdi yeuh kahareup cepot tah ieu mah geus dipanggil kahareup sok kahareup Kang cepot abdi ulah kahareup mangga ulah tanggung jawabna lah abdi ka payun apa heuh sok kahareup sok diajar sia teh kawas naon wae mun dilaporan kumaha teh kapan ai teu bebeja sok bicara kanan ai bebeja bicara kanan diomong serba salahnya apa serba salah kangen itu gitu salah ki lain wae ulah ngabon wae nya hareupan kahareup cepot laju
bae akan kunaon. naon cepot sono Aduh. Sono menakan. Allah ge sono aya meureun 3 bulan waktu papang Jarang panggung jadi sono. sono abdi teh pangawulan Maunya aduh. Kami acara. atuh deet kana Cipanon sih Nah, sono sono ada pemberian. sono ulah urayam garayam kanu pesa Temenan gitu kadunungan akak. agan naon cepot aya 10.000 Hei. Sampai kutuk nah itu. Batur minta dihampura kadunungan di mana. bapak ngirit naker anak teh ai rajin anak rek usaha teh sore kene ulah barang pentas yang ngerakeun ku wanita kepala lurah aya kene ku bapak calon bupati ngerakeun Pernah saya. bapak kadus bapak RW bapak BPD bapak Panwas ngerakeun beda tuh sanes ka bapak lurah sanes ka bapak Dedi calon bupati nyokeun ke kepala